wiwitan nyebat asmana suci. Bismillah ucap wiwitan nyebat asmana suci. Uga jeneng sampurna kadar kersah yang widi sing nyampak raga sukma tompoh takdir ilahi. Mama anu deudeut ka hidup. Toleh ngais hidup pinukanya deudeut. Sok sieun hidup teh labuh. Sok paur hidup teh leupas. Ieu papa geulis. Anu toleh nutur-nutur lengkah hidup, ngaping lengkah hidup. Sok sieun hidup teh salahnya lengkah saat jalan. Hebat basmalah. Sumaga sasangan ngalengkah. Papa, mama, subaga. Temongkeun ka ikhlas mama sareng papa ku ngarasokeun aisanana belah geulis anaking. Mama papa ikhlas sejajah ka hidup. Aturan apa mama mangga lenggah di sasarengan, neng mangga calik di payung. Geulis hidup neme seperti diaisku mama diapingku papa, lain saais-ais neng naik aisan pinukanya. Sok sieun hidup teh labuh, sok paul hidup teh lepas. Labuh tina pitutur sepuh, lepas tina kaimanan. Eta panyeun aisan kanya ibu jeung rama. Sakapeung ayang sok ngagertesina hate, kunaon papa sok seueur piwuruk ka hidup. Mama sok seueur panyarek ka ayang, sing yakin geulis eta teh kanyaan marantena. Niat lisan lampah papa jeung mama ka hidup salami ieu sangkan ayang salamet dunya rawuh akhirat. Masya Allah. Geulis bagja kanggo hidup sejak ngabuat karesmen adat di pangantineun. Asa siloka guareun urang aya kendik lebetna cai, kendikna ditampik ku mama mangga diaturanan. Lajeng ayang cepeng bokorna payunkeun ka mama. Mama mangga alon-alon kocerkeun cai kana lebet bokor. Ayang tingali neng cai ngagejlang herang. Hiribarat kadeudeung mama ka hidup, trik putih jatring bersih, tlakeran jatring padang. Mama ikhlas lillahi ta'ala, kuning lahir kuning batin, mika cinta hidup, mika dede hidup, dunia lan akhirat. Alhamdulillah. Salajengna ayat palita seurna 7 sumbu, 7 palita baris diseged ku apa
Neng sangakeun palitana catetkeun ka papa. Papa diaturanan nyeget palita anu seurna 7 palita nawiskeun sakuna wancit sakabeh mangsa. Siang wengi geulis papa toleh dedak ka Allah. Ya Allah, tangtayungan pun anak. Ya Allah, paisihan caangna kebagian jeung hidayah ka pun anak. Sakan hidup teu salah nyalengkah teu sasapnya jalan ajeng pancet dina papagon agama. Dibangun ku doa pinanggi jeung bagja campuran rumah tangga lahir teu makaning batin insyaallah. Alhamdulillah. Mangga cegah panganeng calik di balik tengah. Ayang ragepkeun ku hidup. Ayeuna hidup madep di payenan papa sareng mama. Niat sejak urut restu neda doa ti marantena rehna yaya sejak ngamah saga rumah tangga. Anu kaimpleung ku ayang tangtos ayang hoyong bagja rumah tangga. Beritang terlahir batin aya dina ridho Allah. Insyaallah geus hidup sareng ahli jam bakal laksana bagja rumah tangga aya dina pinuh barokah Allah. Lamun danget ayeuna papa sareng mama ngahampura ka ayang, upami mama ikhlas galihna papa kuning atina sing yakin geulis lain harta sanes dunya ning lain tahta ayam tapi iwati panghampura indung jeung bapa iwati saged selat jimat ka tresna indung jeung bapa eta jimat ka bagja hidup dunya rawuh akhirat. Ukituna daget ayeuna ayang temungkeun rasa rumasa ngampar dosa ka mama balatak dosa ka apa punut restu ka mantena kedalisan sasawuran sumaha geulis anaki. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Papa, Mama, yang ayang sayangi. Ayang mau mengaturkan permohonan maaf. Jika selama hidup ayang ini telah banyak melakukan kesalahan dan kehilafan, baik kata-kata ayang yang kurang berkenan ataupun perbuatan ayang yang tidak pantas yang udah ayang lakukan terhadap papa dan juga mama. Di saat yang baik ini, ayang memohon izin, mohon restu untuk dinikahkan dengan kekasih pilihan ayang, pria yang ayang cintai, pria yang bernama Muhammad Dizamunir An-Nur.
Semoga Mama dan Papa tulus hati, ikhlas dan ridho. Ayang juga memohon doa restu Papa dan Mama. Semoga kehidupan rumah tangga Ayang senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawadah, dan warohmah. Ma, terima kasih ya Ma. Mama tidak pernah lelah. Mama selalu mendepankan apa yang Ayang mau dan Ayang butuhkan. Mama tidak pernah berkeluh kesah apapun yang Ayang mau, Ma. Setelah Ayang nikah nanti, jangan anggap Ayang tamu, Ma. Ayang masih anak Mama. Ayang masih butuh bimbingan Mama. Masya Allah, Pak, Ma, kadang kedari lisan Allah tertuti ayam jemarkeun kanya Papa, luginakeun kadeudeung Mama, dugikeun ka ingkang putri ka cinta. Sumangga diaturana. Papa tahu kan Ayang sayang banget sama Papa. Ayang minta izin Papa, doain Ayang semoga bahagia sama Mas Nizam. Tapi di balik itu semua, nitip Mama, Pak. Bahagiain Mama. Papa Mama bahagia, Ayang juga lebih bahagia. Papa tahu kan Ayang sayang Papa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayang gelis, Papa dan Mama memaafkan segala kesalahan Ayang dan kehilafanmu serta mendoakan semoga hidupmu nanti senantiasa rukun, gelis, damai, sejahtera, penuh keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayang gelis, di saat yang baik ini, insya Allah sebentar lagi Papa akan menikahkanmu dengan kekasih pilihanmu bersama Muhammad Nizam Nur. Semoga ridho dan muka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semua, amin. Itu ayat tulis. Makasih ya. Segala kesalahan, kehilafan Ayang telah mendapat maaf. Apapun yang menjadi harapan Ayang akan Mama dan Papa kabulkan. Doa Mama dan Papa akan selalu menyertai Ayang dimanapun Ayang berada. Terima kasih sudah menjadi anak kami dari andaku dan dibanggakan oleh Mama. Dan Papa, maafkan kami jika kami pernah menyakiti perasaan Ayang, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga Mama dan Papa akan selalu mengiringi doa buat Anda berdua
Semoga senantiasa memperoleh kebahagiaan dan kedamaian serta dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam lindungan Allah Subhanahu. Pintu rumah mama selalu terbuka buat ya. Sering-sering ke rumah ya, temenin mama. Jangan tinggalkan mama jauh-jauh. Masya Allah, kedaring lisan kanyana Ibu Rama Sarikang Putra, insya Allah langkung raket dedena, langkung paten asinna, nyagaya sepapausna, gelis ayam, si emot pidabuna, sawarga ayah dina dampal sampean sepuh. Sawarga ayah dina dampal sampean sepuh kartosna ayam kabagjaan hidup, kasalmetan hidup dunia akhirat, jimatna iwati ayam kedah hormat tilawat kapapa sereng mama salamina. Gelis tong sakali-kali deui mama misla kenci soca alaten rahet manahna ku ayam. Tong sakali-kali di papa geus kenci soca latan ku jiwa rahet manahna ku hidup. Cilaka hidup dunia lan akhirat. Na utuh bilah dendali. Temokeun geulis hidup hiji putri anu soleha. Payunan mama rawuh dapat sampean mamana. Dada widi mama ayam sejang ngawasuh dapat sampean mama ngaras dapat sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Beristighfar dina mana gelis. Mangga canak tidak pas sampean hiji balik kiwa gelis simpen dina lapuna usapku kanyaan usapku kadeudeung neng dampak sampean mama anu kapungkur goyang getih tando nyawa nalika ngaglarkeun hidup kalam dunya pasihan sesengitan kuning di barung mugia kulunturna kolbu doa ti mama sinya termarga lantaran hidup si penai jeung bagjana ngawangi rumah tangga seungit ngadalingjing sapu anak lahir tumakaling batin insyaallah si penida pas sampean mamana neng hayang cobi tingali tetep serosoca mama ieu mama geulis anu nyaah deuleuh ka hidup 10 tahun 20 tahun mikanya mikajaga ka hidup. Tapi mana bakti ayang, mana hormat ayang, kala seur kumawantun ka mama, kanta suntak sentak ka mama istighfar geulis. Jumritina ati kubrageun mastaka kana nahunan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Sungkeman. Geulis dirangkul mama rangkul kanya rangkul kadedeung mah arewaskeun doa mama geureuteuskeun doa mama Masya Allah mah dikecup keningna ayang doakeun ayangna bra geulis anaki Masya Allah neng lungsur tina launan kanyaa mama ngageser ka sagedengeun madep ka apa-apa neda widi naras dampak sampean papa
sing persis sing lantis. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng istighfar. Lahir lan penting ngawasu dampak sampean Ibu Rama wiwit lahir. Usap kukanya hayang, usap kuka dedeh. Dampah sampean papa anu teling ngalengkah milariki payah. Terus yang tewengi sangkan hidup laksananya pamaksana, sangkan raharja kula warga. Pasihan sesengitan ku hidup mugia langkungan ridho galih ti papa, sinya termarga lantaran sengitna rumah tangga hidup ngawangi ngadalingding lahir temaning batin. Insyaallah gelis alon-alon dampal sampai papara simpen ayang cobi tetep sarot soca papa sarot soca anu pinukanya pinuka dedeka hidup putri anu cinta gubrageun mastaka gelis sungkeman ka papa nedah hapunten ka papa. Bismillah. Dirangkul gelis papana, rangkul kanya, rangkul kadeuh. Mama tahu ya sayang mama. Masya Allah, rangkul kanya, gerentes kadeuh harewos kacinta, matri kana ati nyaliara kana mana nyangri sapapaosna pah dikecup keningna ieu ayangna doakeun ku papa pral ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis lungsur tina rangkulan kanya papa sareng mama. Alhamdulillah lungsur para sepuh ti kulawarga ayah eyang uang uak paman bibi sadayana anu saminya sami deudeuh rundayan kulawargi hidup kesan marantena kada doa ti marantena.
Kenapa Anda mojok? Ayang ketrak kisocak sepuh sadaya utamina ketrak kisocak papa sareng mama insyaallah geulis ieu janten marga lantaran syariat lungsur ridho ilahi robika hidup jajab doa ti sadayana sing wening lahir batin laksana sakinah mawaddatur rahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita balas kepunya kapang siraman geulis mangga idang ngadeg digeneng ku papa sareng mama. Alhamdulillah geulis sebagai papa sareng mama istuning ridho ilahi ta'ala ngajajarkan hidup neng mangga digeneng ku papa sareng ku mama urang sami ngabujeng ka pangsiraman. Basmalah bismillahirrahmanirrahim semakin kabujeng ka pangsiraman. Bismillahirrahmanirrahim. Bari gerenteskeun doana kanggo ayang, bari harawoskeun doana kanggo ayang. Mersihan lahir, mersihan batin, wening lahir temekaning batina insyaallah. Sedina mamah mangga diaturanan.
Alhamdulillah sajana ibu cucuk persiapan dikawin ibu cucuk sekap sakali cekap sawang sunan. Sajana Bapak Oman mangga dirterangan. Sajana persiapan Ibu Atin. Iya, lajeng Ibu Nok. Ada Widi, Papa, Mama, cekap tuh keluar di sampai beresah tadi. Neng Yayu, mangga. Ibu Yayu, mangga di hadronan persiapan. Ayo di Paliman, mangga kali dia. Ya, lajeng Waiti Manawi seperti jantan ganjil mangga. Ayah Waiti di Palimana. Ayah. Oh, itu Sabia semangat di wakilan. Depira. Teh Pira. Neng terus diri itu aja, aja. Jadi pemikiran aja 80 jalan dari mangga. Dugi kamu gede.